Wah, Hah? mau bikin nasi goreng lah. Nasi goreng. Heeh. Geus we nasi eta nasi biasa we. Nah, Teu kudu nasi goreng. heeh. Teu kapanan nasina kayak aya. Heeh. Gorengna eta beungeut. Gorengna eta beungeut. Gorengna eta beungeut. Mang, ari nasi goreng jeung beungeut mang. Goreng mana? Ah, Mang, ari nasi goreng teh ngeudah mang. wah, yang enak tuh orang beuki nasi goreng. Wah, Nah gitu. ari nasi goreng jeung beungeut mang. Goreng mana? Kas. Indonesia. Yuk mang, ayeuna mah Naon? bener sia mang. Naon? Dihareup eta nasi goreng. Eta mah teu make hutang ya. Aku balik ngomong teh. Erek ditinggali. Yuk, nah betul pakai tukang. Hah? Udah atuh erek make hutang kumaha. Anu dagang nage Mang Suhad mah. Indonesia. Teu mang nanya deui. Bang. Ari ieu mang Naon? nasi goreng disimpan atau dipulung? Aja kalar sih mau ngobrol lah. Mas jual deh si lain. Naon deui? Iya mang, Naon? ari nasi goreng jeung nasi padang jauh mana? Di Padang atuh. Wah, cek saha padang. Nya naha. Pada nasi goreng mah di alun-alun. Heeh. Ari nasi padang mah eta dihareup di ayam. Neng, hayo neng. Abang nasi gorengnya mana? Nasi goreng? Pasti. Iya nasi goreng kabuki amang. Amang poek nasi goreng. Hayang. Apa nih bagus? Ya sarapan, sangu, rencang atas alasan. Ieu kuhui oge. Terus warem tuh. Ya biasa tuh ini mama meser sangu, meser nahui we, ungal linten nuangan huinya. Puguh we da aya teh anai, tapi jeung ngapa kuhui segala. Abang lali le.